aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi, ilmu sastra, ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di naswe laisa kamizli sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Jadi eueuh keur contoh-contohna acan. Lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anyir. Tah ieu pipasieun deui nya capek teh. Maka jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah. Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ya ieu. Jadi nyembah mah kudu kanu eueuh. Beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah terus deui leketek. Ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh. Nya. Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Dalah. Ngomong teh ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teh ka Allah nyebut eueuh. Allah teh. Kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sok. Can tamat sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong. Tah, lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana. Mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae. Kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Tah tamat ayeuna mah. Jadi eueuh pabandinganana nya Pak. Tah kitu nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh. Si edan. Nya aki-aki pinter ru kalikuna. Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tak itu ya. Apunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya kan. Tong ka dewek deuleu urang ka Allahkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Naon teh artina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab.
lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tak enak sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kiai meureunnan abdi teh boga salah ka bapak heeh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangnah hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hidupnya saha nu tenang di dunya sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit teh alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modar teh kalau teh hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modar teh kalau teh da di akhirat tuh tenang waduh sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu da jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar loba teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah
tapi kudu beli cicing lu mampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan ini kamana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia ini Allah yu aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lu mampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu baresih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau nyot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana mah ka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya abi naon cara rek cok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu ceuk akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan manehna mah gamar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin aya mah Allah teh eueuh tong sok kitu teteh nyilakakeun papa masih dawala ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek jadi dawala tong dibejaan ku bapanya keun antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karabak karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh patah dibenya aja Pak geus suci nya lain mun asa pangyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu kaituna teh sesebred we yang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka itu teh aduh ampun cepot dan tuturkeun kaula aya
sama mulai sekarang usaha abdi isya lain nu mana gadona itu meni tilu ngageblek nya antong rupa-rupa atuh aya butuh mah nya gawena we pecakan sok antong di dieu lah urang di dieu aya saung yang kadieu hayu cepot kelana rek mudu heula ka lebak ieu tuh ieu naon atuh dibawakan nu kieu lain tiris nya bisa ngasukeun curug ka mana kana bujal getek nah pira curug atuh saong atuh ulah kaleuwihan we goblok naon si teh nah geuning teh abusna lain kana bujal da ieu ge lain curug kumaha itu teh naon manehna nawaran jajan baso asukan teh rek dibayar ku didinya goblok duit ti mana aing aduh ke da itu tukang baso teh nagih bawa hees gitu sih meni kitu aduh ampun nya kira-kirana nyai boga salaki ka akang naon tah cita-cita alhamdulillah ditaroskeun kitu nembe aya perhatian kita tadi teh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jigana teh bese aing hirup teu naon ku didinya we jeung gara-gara kumaha engke pokona namanya gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya aya nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot ieu emak pusakra udak sana leungit tanpa lebek ilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya teh ieu ampun ya urang ngejajapkeun pasep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon dikitu-kitu ka aing teh alah yang hapunten tina sagoro pihak kalepatan da ieu mah gogonyakan ulah so teh jadi ejekan